sanes ku gempa tanah kunaon sanes memang didampal wae panginten ulah loba waduh udak ngorah udak ngorah foto di pengker fotoran trekna nah upami tina hasil panalungtikan sumber batu ieu teh palih mana upami di kantos teh kenging katerangan teh Pak? kengeng sih ada dugaan mah di gunung ieu we Gunung Padang Didamel gitunya didamel di dia gitu mohon di naon disebutna teh di nya dicetak lah mun bahasa urang mah produk alam Gunung Padang sanes di tina susukan nu kamari sewilayah nu ngurung ieu ayo upami carita folklorna mah di luar carita folklorna mah ngan pas dibuktikan waktu panalungtikan iswana langsung ngora oh nu di luar mah mohon berarti desa jantan memang iya mah naon ya kapungkur kumpulannya batu gitu hungkul gitu lajeng jantan di anu diduga gunung api purba nanti gunung Padang nya lira oh iya dan sebagainya itu atana sumbat kubah lavana sumbat kubah sumbat kubah ya launan Jadi kantos penak sareng si Abah Tatang kaleresan mohon putrina saangkatan sareng abdi nuju di bahasa Sunda teh. san teh tari sa Teh Desi. teh desi Teh Desi. Main sok ningali gini ngadamel konten atau napi ritual kalian nun turis sok dicana ku anjeunna. Yang sebagai kemarin kenging dia di Leler Budayaan 2 penghargaannya kemarin teh mohon papi oh mangga abdi mah ari napas mah ya teh ngegak tapi tuur mah nyeri jadi mana nih Cikauripan upami eta lama seger teu bales teu mohon nah napas abi bente tadi terus ngaleut dia ieu awet saya di lararang mohon benten dah datang upami urang segernya jatannya teula abdas sama naon asan teu beban pisan naik teh mungkin we wihna nama lalaunan we anu kaduana nalika urang nyeker beda antara orang bisa bersentuhan langsung sareng abang rasa bulat tah eta kan upami anu ngabenten kitu we nalika urang abdas heula atawa heula nalika naik ka eta nu teh mah berat pisan lagi suhu tubuh ion-ionon kelenjar-kelenjar segala rupa tenaga ente diluyukeun heula jeung anu di dieu nya mohon pamites keuna heula cai kan langsung jadi konek upami eta kantanan dari niatna orang-orang bersyukur alhamdulillah lantaran teh ya dalam kurang dipedar nu aya dina awak urang kan ya opat unsur teh tah oksigen angin teh seuneu taneuh sareng taneuh Hagno? eta we ieu penguasa Oh, patar. anu da nyambung eta patar teh konsepna jalmi konsep jalmi mah eueuh nu hiji maot ngan upami teu kalebatan cai nu ripu mah teu kalebatan angin udara serteng angin ripu sunan naon anu masih tiasa teu ngale teu naon teu tuang teu naon teu kalebatan naon sunan girinya tapak anjeunna geuningan mohon asal udarana lebet weh masih kena biasa ayo urang mah moal tiasa deh teh kiat keneh aduh mangkaneng 3 kali lipetan deui ka luhur ya dan maksa di pemerintah tanah piti panletik panalungtik kanggo naon sebetulnya
mereplikasi bukan apa sih rehabilitasi ada di masar karena bentukan terus dikengingkan Pak. Duh kata kamu kapayan mangan sama tapis air nama panggil teh Terus kieu we nya. lantaran waragana tangtos nanti mau cek tapis awit. Kan ndukan kan upami lolos ke ayeuna datang ka UNESCO otomatis biaya kengopan parutikan diberagan ke eta UNESCO. Lantaran kan teu ngagunakeun alat berat. Panalungkikan Kumaha tapi minimal anu di luhurna gitu nya. mohon Tapi memang tiasa wae memang kapungkurna memang kitu nya. biasa wae. Upami Untuk ngentep sama ngentep-ngentepna tapi memang kenging ku gempangna gitu. aya nu sabab faktor entos roboh oge. Tina dudukanna gitu nya. Heeh. Sabaraha kali sadinten pangseurna naik Kantos bade pas kunjungan Pak SBY kalau nyeterelkeun lapangan 12 12 12 balik ka luhur. ieu nyenak barang-barang. Kemana kali itu? Mohon kalau Jalannya kemana? mun ayo ada kepala gitu. Turun naik. Alhamdulillah. Mbak udah siap. Udah siap. Mohon. Bebersih. Bintan sama sekali. Kalau dinten tapi mohon. Kamu usum kieu mah pantet teh jantan marura kalah kae gitu tuh. Kalau do. Punten. Nada masih ada beras enggak? Masih. Enggak ada, enggak geli. Tanu bagi karaos mah ping-ping ya. Seur salahna urang mah. Seur dosana ya. Tarik napas heula. Nu kenca nu ieu teh Anu nyapekeun nafsu salaresna. nafsunya. Batur seluruh urang ya. Hayang buru-buru kesabaran eta bikin capek. Lah tapi nganu kacamata teu katingali. Bener-bener papainya dirarampa. Dirarampa we. Wah itu tinggali anak hiji masih bener kuatkan anak. Beda jeung urang anak tilu. Nyandak nasi padang. 175. Eta pas tangkal eta kudu. Oh, eta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Teh nopi, alhamdulillah. Ieu teh sabaraha hiji murang kali teh alhamdulillah. Yusuf sabaraha? Masyaallah. Ya. Allah. Ieu teh gambaran Siratal Mustaqim ya. Siratal Mustaqim ya kieu. Berat mau ngalempeng tapi aya nu berat mun dipikati ku sewa di jalan ge. Assalamualaikum. Awal ya. Kita sadugi ka dia di 2014 kita beli 2016 kali teh. Sering bapak ini. Entar sekali itu paling itu 2014 atau 2012 ada. Emang batu asam udah nyeteng. Andesit sebetulnya tadi teh. Jantan kandungan
Besina langkung agung. Berarti Katakan itu kiat. khasnya di bawah gak gimana. Ya sebatas besi ya emang ya. Katakan kita nu disadang nih lur. Lah si paung hade euy. Naon teh naon nih.